Mujahadah teh naon? Juhud, bersungguh-sungguh. Mujahadah teh bersungguh-sungguh. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu thumma ja'alna jahannam yaslaha madmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Surah Allah, man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasya'u. Sajal meno hoyong akhirat dunya, ku Allah bakal dicepetkeun dunia mah. Kajamin dikersakeun Gusti Allah. Jadi dunia mah tos aya bagianana. Ini. Tos bagianana harta urang teh. Tos aya diintro-intro Gusti Allah teh. Pangkat urang teh tos diintro-intro Gusti Allah. Jabatan urang atos sana diatur Gusti Allah. Tos dijamin hirup urang teh. Tapi urusan akhirat, wa man aradal akhirah. Nah, akhirat mah aya wasaa. Bahasana teh aya wasa, aya upaya. Kudu wasaa heula, kudu upaya heula. Sa'i pan aya bahasa sa'inya tawaf jeung sa'i, tawaf teh sa'i teh papah teh nya usaha teh waktu sarita Siti Hajar usaha milik sa'i. Kaditu usaha sa'i eta teh. Wa man aradal akhirah wasa'alaha. Akhirat mah kada aya upaya heula. Teu cekap kieu, nah ibu beuteun ditiung, teu acan sumping hidayah. Karena teu itu. Kada aya upaya. Nah ibu taraf saum, teu acan lungsur hidayah. Teu sakitu, kada aya usaha upaya akhirat mah. Nah teu bisa ibu wiridan, teu acan sumping hidayah we. Teu cekap sumping hidayah, hidayah mah tos aya, tapi urang kada aya upaya. Wasa'ala saya numawi aya mujahadah dina upaya akhirat mah aya kesungguhan. Bener urang teh hayang menang ridho Allah. Bener urang teh hayang menang barokah. Bener urang teh hayang menang surga. Bener urang teh hayang rahmat Allah. Bener mujahadah.